Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barudak kelas hiji. Kumaha daramang? Alhamdulillah. Tepang deui di pangajaran bahasa Sunda. Materi bahasa Sunda anu bade didugikeun ku ibu dinten ayeuna nyaeta ngeunaan diri sorangan, mikawanoh panca indra, sareng pebagian awak. Sateacan dikawitan, hayu barudak urang baca heula basmalah sasarengan. Bismillahirrohmanirrohim. Mikawanoh panca indra. Sagala panca indra anu aya dina diri urang teh barudak eta teh pamasihan ti Allah. Handap ieu aya sajak pamasihan Allah. Abdi gaduh soca 2, pangambung 1, cepil gaduh 2. Mastaka pamasihan Allah, panangan 2, sampean 2. Sadayana pamasihan Allah. Panca indra nu kahiji nyaeta soca. Pangambung cepil. Ilat panangan. Tah eta barudak mikawanoh panca indra anu aya dina diri urang. Ayeuna kagunaanana panca indra. Soca kanggo ningali, pangambung kanggo ngambe, cepil kanggo ngadangu, ilat kanggo ngaraosan, panangan kanggo ngaraos. Hayu urang titenan naon wae babagian awak. Kahiji buuk, anu kadua soca, cepil, pangambung, labeuy, tak-tak, panangan, sampean, mastaka, awak. Alhamdulillah barudak materi babagian awak sareng mikawanoh panca indra atos didugikeun. Hatur nuhun kana perhatosanana. Sakitu wae pangajaran bahasa Sunda ti Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.